beda. Maksud mah para rasul, para nabi dirasa para rasul, para nabi ku Gusti Allah mustahil migawe dosa. Tidak aku aya rasul jeung nabi migawe dosa dirasa ku Gusti Allah. Beda jeung maksum. Ari maksum mah nyaeta dirasa ku Gusti Allah ngan henteu mustahil migawe dosa. Nah, awas keur sekalipun. Nah, ayeuna maksum dirasa para ulama ku Gusti Allah pakatna maksum ngan henteu mustahil migawe dosa. Keur sekalipun migawe dosa sagede sireum beureum gede leutik RPT. Hah? Sireum beureum gede leutik. Ieu mah disebutake keur sekalipun ulama migawe dosana sagede sireum beureum dibere eling ku Gusti Allah supaya harita tobat ka Gusti Allah. Tapi panjang teh ka albiarna. Geus. Saya sing sok sanajan bicil ti ulama sabab lamun jalma teu percaya ka para alim ulama kaluar tina pangkat ayeuna Islam kukurna uzu bila sabab urang nyaho Allah di ulama, urang nyaho Rasul di ulama, urang nyaho Nabi di ulama, urang nyaho maca Quran di ulama, urang nyaho ayeuna maca kitab di ulama, urang bisa salat nyaho di alim ulama jo zaman kiwari mah tong kepercaya ka ulama ka Imam Syafi'i nyebutna teh Mang Pepe. Mang Pepe nyebutna teh langsung we tina ka Rasul, langsung we ka hadis Nabi. Jeung hadis Nabi dikumpulkeunana ayeuna tina kitab Sahih Muslim jeung ayeuna Ibnu Hajar Asqalani ahli hadis. Sedangkan ahli ayeuna Imam Ibnu Hajar Asqalani jeung ayeuna Imam Bukhari jeung Imam Muslim teh eta teh alim ulama. Kumpulan hadis Nabi, ribuan hadis Nabi dikumpulkeun ku Imam Bukhari jeung Imam Muslim jeung ayeuna Ibnu Hajar Asqalani. Dikumpulkeun hadis, hayo we nyokotan hadis tina kitab Sahih Muslim. Nah, langsung we make hadis Nabi, ulah make pelantara alim ulama. Sedangkan eta Imam Bukhari teh alim berarti teu ngaku ka alim ulama. Kumpul pakatna naudzu sarua jeung kieu teu beda jeung kieu urang masantren di hiji kampung tempat sorangan. Ayeuna geus bisa ngaji geus 7 tahun ayeuna pasantren di kampung teh di guru teh rek pamitan rek minta izin kanu jadi guru hayang ngambah pengalaman kanu sejen diizinan kumaha jadi guruna. Begitu berangkat masantren ka tempat sejen didoakeun kudu jadi guruna. Setiap sholat didoakeun, setiap penting didoakeun, setiap zikir ngadoakeun jadi muridna masantren tempat anu sejen supaya manfaat ilmu. Begitu balik teu ngaku kana guru anu asal naudzu billah. Mudah-mudahan sadaya mah Gusti Allah dipaparkan taufik sareng hidayah ngakalem ayeuna pika cita ka guru-guru urang sadaya. Mudah-mudahan guru-guru urang sadaya sing dihampura dosa aya dina panikmatan aya nikmat panikmatan ti Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedengkeun ayeuna sing sok sanajan nu jadi murid teu ngaku kan jadi guru tetep ganjaran anu dibikeun ilmu menjadi guru ka murid bocor ka guru. Ngan sabalikna lamun guru geus teu ngaku ka murid jadi aku muridna eta naudzu billah cilaka dunya wal akhirat. Perjuang kurang kade doakeun ku urang supaya ilmu aya urang tong sigari lobana hijina saeutikna sabab hiji huruf nu dibere ku ilmu bisa mayarna. Sayyidina Ali nanya ka mertuana saha Kangjeng Nabi, Gusti ayeuna abdi bar kaula bari naros upami ayeuna sahuruf teh sabaraha ganjaranana? Ceuk Kangjeng Nabi Ali hiji huruf hijaiyah hiji huruf Al-Qur'an bandinganana ayeuna 100 onta daun. Ari hiji onta daun teh hargana mobil naon enak mobil pangalus-alusna mobil. Fortuner bareng perde. Pajero hiji huruf teh 100 onta, hiji onta hargana Fortuner 100 juta kali ke 100 ayeuna 100 Fortuner berarti tah
Hah? Urang ngaguru, boga guru, bisa alif-alifan, ngaji sapasal, aya ngaji sabab, ngaji sapasal, atau ngaji teh sabarin, geus bisa bayar encan. Kan? Maka wajar jeung sabar, jalma teu ngakukan jadi guruna, cilaka ukul ustadi la taubatalah, nganyeri milaraan kan jadi hate guru, teu aya tobatna, tobatna terkecuali baik kasal. Baik kasal, ayeuna urang kodam terus ka guru, ayeuna menta ridona ka guru, menta duana ka guru, menta ayeuna menta kariduana, jeung ayeuna naon jeung duana terus urang kodam sabab eta hese ke Allah. Sabab sing sok sanajan guru teu nyeri hatena eta murid geus nyeri sabab Allah mah uningan sabalikna hifzu hukukul ustadi la linailar darjatil akhirah. Di mana jalma ngaraksa kan jadi hate guruna sieun ayeuna ngobrol jeung guru teh sieun ayeuna di hareupan jeung guru teh sieun nganyeri milaraan hate nu jadi guru linailah darjatil akhirah. Maka tong sigaring di akhirat di alam dunia Gusti Allah bakal dinaikkeun darjatna naik ayeuna naik pangkatna di mimiti hamsin jadi RT di mimiti jadi RT jadi RW di RW jadi lurah di lurah jadi manfaat mudah-mudahan budak mah ayeuna sadayana pasti ngabogaan guru da ti budak mudah-mudahan budak lakeun sakai di guru-guru da urang sing salamet di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Diterima amal ibadahna ditampi ilmuna manfaatkan jadi murid-muridna amin ya Allah ya rabbal alamin. Ceuk ulama petinggi tadi teh ayeuna petinggi bakal urang sadaya teh hampura kabeh imah kabeh nu aya di dieu baru urang di dieu saya pelaku urang nu aya di dieu dihampura ku Gusti Allah dosana dosa gede dosa leutikna. Ceuk ulama man sami'a hadisa Isra wal Mi'raj au kisota hadisa Isra wal Mi'raj sakotot junubu kama sakotot sajar. Di mana jalma ngadenge kana hadis Isra Mi'raj tiba ngadenge doang teu ngarti ngadengekeun. Eta kiai eta ajengan eta ustaz teh keur maca hadis Isra Mi'raj dibacakeun hadisna ayeuna Isra Mi'raj teh ana na'imu fil hatimi muttaji'an in atani ati fasaqoma bain hadi hadi fasaqul qalbi teu ngarti tiba kudu ngadengekeun atawa ngadengekeun teh kana kisah perjalanan Isra Mi'rajnya Kangjeng Rasulullah. Nah, tiba saukur kitu sakotot dunubuh maka beak dosana teu aya beda sacara tangkal garing daun garing katebang angin beak tinggal takalna doang. Alhamdulillah kusabab geuting ayeuna dihampura dosa nangguana deui bagikeun besekna manurdi. Leunkeun urang tiba baheula tepikeun ka ayeuna teh hayang dihampura di mana geus dihampura dosa salamet dunya wal ngarap-ngarap naon deui besekna bagikeun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa Muhammad wa sallim wa radhiyallahu wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala